Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Kukudrot jeung izin Allah urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haflah. Moga-moga dicatat ku Allah Rabbul Alamin jadi haflah anu barokah. Kuwidi jeung takdir Allah urang sadaya gempangan di ieu tempat singa jadikeun cukang lantaran datang rahmat jeung pitulung mantena. Urang sadar yen urang lain sasaha lamun teu ku Allah dijadikeun jadi saha. Para asatidah qori-qoriah, mubalig-mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, Bapak Kiai, miwa santri, hormaten simkuring, guruanen pikeun simkuring, ais pangampih pupuhu lembur, Bapak Kades, Bapak Kadus, RW, RT, BPD, LB, Tur LPMD, Ibu Bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Ari jalma nu alus teh jalma nu puguh kana tujuan. Jalma nu alus teh jalma nu puguh kana tujuan. Lamun ibu memang bener hayang salamet di dunia jeung salamet di akhirat, akhirat mah nomor 2 kah dunya nomor 1. Jadi samemeh ibu salamet di alam akhirat eta mah gaib kumaha Allah bae ngan ibu kudu bisa nyalametkeun poe ayeuna di alam dunya. Patak ibu teh boga anggota awak panon tong popolotot, bibir tong ngomongkeun batur, ceuli tong resep kana gosip, ngalengkah tong kana salah, hate sing bersih. Tah eta mah sirik hayang salam. Ieu mah ari judul hayang salamet di akhirat, ari di dunya picecapekeun. Jeung dulur teu akur, jeung tetangga pasea kasalaki pepedengkreng. Tah nu kitu mah boro-boro meunang salamet di dunya ge dicekek batur. Tah lamun memang urang hirup hayang salamet dunia jeung akhirat kade ulah mudag akhirat poho dunya. Sabab modalna akhirat teh adalah dunya. Awak ibu kan keur di dunya, keun akhirat mah da aya Allah. Allah geus ciptakeun sawarga, ai sawarga teh alam tenang, maka ciptakeun ayeuna sing tarnang hirup. Bahkan dijamin pan ku Nabi Muhammad, jalma nu panghadena teh jalma nu mere katenangan ka tatangga, ka dulur jeung ka batur. Tenang ku ucapanana, tenang ku tingkahna, tenang ku niatna, tengkang ku laku lampahna. Mata hakikat kahirupan teh dunia akhirat. Lamun ibu ngawangkong jeung tukang dagang, kunaon make jeung dagang, jawabanana teh hayang untung, tempo we tukang dagang, kajeun hujan di payungan, kajeun panas ngincig we da hayang untung. Lamun ibu ngawangkong jeung tukang tani, kunaon make jeung tani, hayang hasil. Ibu gering leos ka dokter, hayang naon, hayang cager. Tah eta teh puguh kana tujuan, dagang hayang untung, tani hayang hasil, nu gering hayang cager. Ieu judulna pangaosan. Sabenerna ai pangaosan hayang naon? Dina bibir cek ibu hayang ilmu, da cek hate mah jujur we hayang nempo urang. Sehingga jalma teh ulah poho kana purwadaksi, jelema nu teu puguh kana tujuan teh poho kana purwadaksi. Keur eueuh sok hayang aya, ari geus aya sok poho kanu eueuh. Keur miskin sok hayang beunghar, ari geus beunghar sok poho kanu miskin. Keur jadi rakyat sok hayang jadi pejabat, geus jadi pejabat poho ka rakyat. Tah nu kitu teh poho kanu purwadaksi. Keur bodoh sok hayang pinter, tapi naha geus pinter nipu nu bodoh. Matak nu ngaran hirup tong sok poho kana purwadaksi. Mun memang cek ibu hayang ilmu, geura tanya awak urang, lamun urang ku Allah dititipan ilmu, kira-kira sanggup moal ieu awak? Kalau loba jelema masantren luhur caritana hayang boga ilmu, sakola luhur caritana hayang boga ilmu, tapi naha geus boga ilmu, ngadon sombong ku ilmuna, berarti ilmu teh cocok jeung hatena. Bisi di dia aya santri, aya ustad, aya kiai, kitab bararaca, hadis bararaca, Quran baraca, agama sing jero ngan punten. Tanya aweh hate sorangan, sapanjang hate ngewa ka batur, geuleuh ka batur, rujit ka batur, geura tembongkeun ayat nu mana kudu ngewa ka sasama dina hirupna. Ulah haben kitab dibaca, hadis dibaca, Quran dibaca, Islam jeung Islam parasea, ayat nu mana nu tah pasea.
Allah ayatnya apa saya Allah nah atau Ustad Parasel arti agama Islam dibangun ku agama kelembutan, agama Islam dibangun agama rahmatan lil alamin, jadi rahmat saantero alam. Boro-boro mah jeung sa Islam jeung Kristen jeung Hindu jeung Buddha, umat Islam ulah saban geureuhkeun we da maranehanana nu urang we pigawe mah ieu mah boro-boro jeung agama nu sejen jeung nu Islam oge durdar wae. Usoli teu beres nepi ka ayeuna, kunut jeung teu kunut teu anggeus nepi ka ayeuna, 11 jeung 23 da teu beres, ari masjid kararosong. Nah memangna agama teh debatkeun, agama mah pigaweun, haben debat digawe henteu, ukur pinter sebatas akalna, can pinter dengan ilmu rasana. Geunah euy ceramah kitu loba nu ungeuk demi Allah dah. Mata ke balik deui kana hate sorangan. Al ilmu nur, ilmu teh cahaya. Gerasok jalma boga ilmu lain ditempo ngomongna, jalma boga ilmu lain ditempo bajuna, jalma boga ilmu mah geura tempo eusi rasana. Lamun kanu yatimnya kanu miskin nulungan, kajompo teu boleh bebela, sanajan si eta tara pidato tapi bisa serupa kitu, tah eta ilmu nu sabenerna. Haben nyaritakeun zakat ari zakat hanteu, haben nyaritakeun sedekah ayeuna pedir, di mana ilmuna samat bibir can katempo dina prilakuna. Weh. Sehingga cahaya ilmu teh bakal kaciri, Pak. Cahaya ilmu teh bakal kaciri. Lain alus lantang pidatona, tah cahaya ilmu mah bakal hade lubudi jeung parangina. Lamun tabasumu kabil wajhika sodako, seri anjeun kadulur anjeun adalah sodako, pan eta teh ilmu. Tapi mana buktina? Aya jelema ramah someah darede alus budi hade basa, sakapeung mah jelema nu nyaho dalil ge harasem beungeut. Ongkoh tabasumu kabil wajhika sodako, mana gawena? Ari ongkoh subhanallah maha suci Gusti Allah wiridan di marahjid subhanallah subhanallah eta mah karek ngomong jeung ngapalkeun. Allah menta lain sabatas apal tapi Allah menta amal. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fidin. Allah deuk mere kaalusan ka satiap jelema yufaqihu anu paham. Nu apal pasti lobana tapi nu bisa migawe can teu saeutikna. Matak loba jalma wiridan subhanallah ari hate kotor dipiara. Pan subhanallah teh maha suci Gusti Allah. Na teu era ari bibir ngomong maha suci Gusti Allah ari hate kotor dikukut, batur nyeun gedong nyeri hulu. Batur meuli motor atuh angen, batur meuli sawah muntaber, batur nyeun imah modal. Mana subhanallah? Subhanallah teh sing teurak kana hate. Matak cekolot baheula ge ngaji teh kana ngaji diri, kakara muka Quran. Lamun jelema ngaji diri maca Quran, Quran bakal dipake ngukur diri. Lamun ngaji diri poho tapi maca Quran pinter, maka Quran bakal dipake alat keur ngahina batur, Pak. Teu sadar Quran teh lain keur batur, Quran teh keur awak urang. Bener ya? Ku ceramah kieu mah asa dijekok ku ceuli teh. Bodoh deui ngarah pada apa sararea teu ngarasa legeg hirup teh. Ongkoh alhamdulillah sadaya puji lillahi kagungan Allah eta mah samet bibirna. Sadaya puji kagungan Allah tah asupkeun kana hate berarti urang tong hayang kapuji batur da alhamdulillah kabeh puji nu Allah urang mah eueuh puji. Da ieu mah alhamdulillah dibaca deuk tahajud nyeun status OTW tahajud. Bubar tahajud heueuyan hayang ditanya ti marana tahajud etik. Boga kongkorong lompang dongkok. Boga geulang gigi beri gigi nu setruk hayu urang pangalu sae. Mana alhamdulillah. Nu kadua alhamdulillah teh tanda jalma bisa syukur. Boga imah alhamdulillah, boga sawah alhamdulillah, budak sekolah alhamdulillah, pamajikan bager alhamdulillah, kongkorong kabeuli alhamdulillah. Punten eta mah karek sebatas nyarita. Da pagaweanana makan kacan kaciri, gedong boga, sawah boga, budak sekolah dahar 3 kali, baju gonta ganti alhamdulillah. Eta mah karek ngomong, Pak.
mana gawena gedong boga sawah boga budak sekolah baju gunta ganti gawena eta berarti jelema beunghar ngaran jelema beunghar kudu daek merek lain hayang dibere tapi naha kanyataan loba jelema beunghar menang BLT. Nah teu era gedong boga sawah boga budak sekolah dahar 3 kali baju gunta ganti tuluy menang BLT teu gablek kakenyos. Lamun bener alhamdulillah sadaya puji kagungan Allah gedong boga sawah boga duit aya dahar 3 kali baju gunta ganti tolak nu beunghar mah kudu mere lain dibere matak lamun aya nu mere BLT hampura kades moal narima BLT bikeun ka yatim bikeun ka miskin tak eta beunghar sesuai jeung alhamdulillah ya nya keprok da eueuh ngan jigana nu hadir di dieu baik aya nu beunghar menang BLT juga hayang balik tangga denge kieu teh lain hayang balik kuduna mah sadar diri waktuna dibeakeun mah Aceh Sumatera beak harta teh bener tuh matak mana alhamdulillah teh mana eusina sabab nu ngaran hirup potong legek da kabeh ge ieu teh palsu ieu teh nu hadir teh kabeh ge palsu Pak. Sagelis-gelisna ibu make make up make blush on sesengitan eta teh keur melaan kapalsuan aya kuring kabita sacongo buuk demi Allah teh kabita kunaon kuring teh kabita ieu mah palsu dan nu aslina mah lain ieu nu di imah wayah kieu coba di imah wayah kieu apakah sagelis ieu daster merengkel kameja ngalek-lek soek dikegepan huak kieu bau kelek ta eta aslina dek pangaosan mah wajar rapih gagah gaya make parfum dek ngaji ngaranna ge coba di imah teu percaya nana gerhana asli palsu bisi di dia aya Pak Ustad juga na Ustad di dia mah asli ngan urang mah rumasa palsu palebamana rumasa palsuna ngomong jika nu heueuh nya ka bagir nya ka miskin nulung nu butuh nalang nu susah eta mah karek lalajo ceramahna can lalajo bageurna sedangkan ngomong bisa direka-reka tapi tah akhlak aslina mah aya dina hate bisa wang-sewangan patak lamun ibu hayang apal aslina kuring tes we poe ieu sae ceramah teh kudu kitu urang teh kudu nya ka fakir miskin aya nu mah punten we salira amplop teh moal dibikeun ceung kana hama kejeung moal dibikeun pancek salira kudu nya ka fakir miskin daripada dibikeun ka salira urang bikeun ka fakir miskin kumaha ceuk uring lain tata dina telepon atuh hanas datang sok ngacung tuh Pak Kades asli palsu hareupeun warga Pak Kades teh adalah kades pimpinan ibu tapi eusi mastakana mah keur mikiran koperasi merah putih can loba anggaran anu dieuweuhkeun can jalan sieun ruksak ta eta eusina mah teh nu beunghar asli palsu dek ngeunah kumaha jadi jelema beunghar lamun hirup ngabanding-banding jeung kabeungharan batur imah hiji hayang 2 atuh sertifikat na kabangkeun mobil hiji hayang 2 BPKB kabangkeun hareupeun batur gaya imah 2 mobil 2 eusi sirah ngebul tiap bulan setoran bungkul ternyata urang teh keur melaan kapalsuan mang matak urang buka baju ibu urang buka baju kuring urang buka baju sararea saha urang sabenerna Bapak polisi buka bajuna saha jalma notifikasieun ku pamajikan Bapak polisi newak penjahat wani ka Papua ludeung perang jadi datang ka imah nah telat asli nah da ieu atuh makhluk paling kuat tah ngan sabalikna ibu keur perang jeung awak ibu kuring perang jeung awak kuring bapak ge kudu perang jeung awak bapak geus eueuh waktu urang perang jeung batur geus eueuh waktu urang debat jeung batur geus eueuh waktu urang ngagogoreng batur eueuh waktu urang nempongkeun kasalahan batur gerak perang jeung awak sorangan jelema beunghar perangna jeung peditna jelema ibadah perang jeung ujugna jelema nu boga ilmu keur perang jeung sombongna
Otak loba jelema boga ilmu sombong eleh perang menang sombong, loba jelema beunghar pedit eleh perang nu menang peditna. Matak lamun aya jelema beunghar bager tak eta teh geus beres perang ejeung kumedna. Bener? Ibu ge perang datang ka dieu teh perang ngalawan ngeluh. Atuh batur nu teu datang ka dieu eta pemenang. Menang teu datang ka dieu teh nama jeung pemenang. Heuh pan ku salaki lagi ditanya mahna teu pangaosan teu meunang paluar ti imah tanpa izin ti salaki. Tuh menang coba ieu teu diizinan ge maraksakeun. Cek nu tukang bae da urang mah teu boga salaki teu kudu dibeja-beja da moal mah teh dikawin ku urang. Beres pangaosan dekul masak tuluy nyangu salaki barang dahar ibadah gede coba ieu masak acan nyangu asan balik ti dieu kana jam genep dihoak ku salaki ti mana gan tawang teh ti mana pangaosan da kitu leun jodoh wae di imah maknya eta ladang ngaji jadi nyarekan salaki urang teh keur perang Pak. Mata perang teu kudu jeung batur, perang teu kudu jeung tatangga. Awak urang perang jeung awak urang sorangan. Matak jelema nu alus adalah jelema nu mampu nguasai kana hawa nafsuna sorangan. Bener? Sok lamun deuk dibawa kana aslina. Kana bab ilmu kabeh ge nyaho bab tahajud, apal Pak? Atuh penting-penting hees wae. Sok lamun deuk dibawa kana bab ilmu kabeh ge apal bab sedekah nah atuh fakir miskin diantep wae sok kabeh ge lamun deuk nyaritakeun bab ilmu kabeh ge apal jeung dulur ku dakur jeung tatangga para ulah pasea tapi nah ustad ge loba nu pasea wae sok da kabeh ge ngarti kabeh ge boga ilmu ibu ge kasalaki kudu hormat atuh nah duit leutik berjadi geuning eta ilmu teh teu mata ngarobah kaayaan si hate Pak. Mata ilmu teu kudu luhur-luhur teuing ilmu mah leutik tapi mampu ngarobah eusi hate lamun tina ilmu eta bisa robah nyaahan deudeuhan asihan ka eta sifatna hirup jeung Allahna. Padahal ieu teh kusabab urang palsu saha aslina? Aslina teh urang teh disebut hamba Allah. Ari ngaran-ngaran hamba Allah teh innallaha ma'ana hirupna geus bareng jeung Allah. Ari ieu pangajian jeung Allah teu percaya. Iya pangaosan ajen Allah terpercaya isuk ngayakeun deui pangaosan tempatna di dieu keneh nu ceramahna kudu ustad setempat mungkin teu jamaah nepi ka loba kieu geus kajawab berarti ieu pangajian lain jeung Allah tapi panasaran hayang nempo jelema anu na TikTok nana gerhana ceramahna ngajeng Allah ulah bara percaya ulem deui tahun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal halus awak pengajian hate masuk udon gitu tuh mana ngaji enak coba Nabi Muhammad beres ceramah di Banan Doma di tengah jalan aya nu menta apa Nabi teh contoheun urang Nabi teh kiblat urang Nabi teh tuturkeun urang Nabi Muhammad di bere doma di tengah jalan aya nu menta ceuk Nabi kok rizki maneh milik kuring urang ngariung yuk para ustad tuluy di bahanan amplop pegat ke ibu tad deuk dibikeun eta amplop moal eta urang teh mata hampura Pak urang mah keur nelaan kapalsuan bener jalma salat santang tu jeung Allah acan mana bukti eta teh saeutik beres salat nolak cangkeng dina kelek asa aing pang salatna berarti eta salat lain jeung Allah tapi jeung sombong ngaranna jalma maca Quran nah jeung Allah cantang tuh lekoh maca Quranna tapi lekoh lahirna baturna lekoh geuleuh ka baturna lekoh ngewa ka baturna lekoh rujit ka baturna ayat nu mana nu kudu ngewa ka sasama dina hirupna matak dina pangajian teh hampura anu karek robah ketiung jeung baju can robah eusi hate anu sabenerna lamun Senin bodas nganyuk bodas kabeh Salasa hejo kabeh Rebo beureum kabeh Kamis ungu kabeh nepi ka Sabtu gonta ganti baju ceuk salaki eureun ngaji teh jangar kana hulu haban meuliean baju ladang ngaji mah sabenerna nu kudu robah teh tah eusi hate bener ibu keung ku musibah Aceh teu kudu keung geus waktu nama kabeh ge bakal kiamat
ibu keeng Lembang sieun gempa teu kudu keeng, Cimaung tong keeng make jeung longsor teu kudu keeng, nu kudu keeng mah gawat diri kudu bisa memperbaiki dirina, maka Allah memperbaiki alamna. Ieu mah teu pejabat loba bangsat deuk kumaha alam balegna, asa tahun kana dipimpin ku monyet aing mah da. Naha sahejo-hejona leuweung eueuh monyet ngaruksak leuweung Pak, sagalak-galakna bagong eueuh leuweung anu ruksak ku bagong Pak, tapi sarakahna manusia leuwih ti monyet leuwih ti bagong nepi ka beak hektaran leuweung nepi ka eueuh. Jadi nu nurunkeun musibah Allah ngan rakyat ulah dituding pabengok sia lur. Diragap atuh da. Ya. Hiji budak anu durhaka ka kolotna, tah penyebab datangna bencana. Dua pamajikan nu goreng patut ka salakina. Katilu pamimpin loba ngagarong duit nagarana. Kaopat para ustad nu geus poho ka akhiratna. Heuh kabeh berarti. Bener ya? Coba ayeuna aduh salakina ngek munyal jagung munyal bawang tani segala rupa belikeun duitna kana kuota salaki u atlet ke songoprot pamajikan tiktokan di jalan salaki keur ngek nangun jagung teh deres ya sama ajojing ayo ajojing ari ku salaki dicarek nyegab aya teh dicarek sieun dayus akhirna loba lalaki nu eleh ku sifat ieu cari tanah genut hayang langsing belenyeng ke kantor desa senam 2 tahun dicarek ku salaki nyegat majakeun teh teu gaul aya teh dicarek salaki TBC mata kumaon lalaki make jeung geling make jeung lalaki begang heuh ngabati senam 2 tahun beres senam teh lain langsing kalau kabeuki meber heuh da beres senam teh boyobod comro misro liliutan ongko koong salaki maot we mikiran hutang urut baso anak durhaka ka indung bapana penyebab musibah terjadi, pamajikan goreng patut ka salakina penyebab musibah terjadi, pamimpin loba nu ngagarong duit nagarana penyebab bencana datang, para ustad geus poho ka akhiratna. Geura sok baraleg kabeh dunya mah kalem da Allah nu bogana eureun ka gempa ayeuna mah da dibere gempa Allahu akbar isuk maksiat deui cacak Allah geus mere aib nu jinah aya keneh tuh loba boa ibu apal di mana mah jeung loba cacak aya penyakit aib nu jinah laloba keneh cacak gempa geus di mana-mana nu doraka aya keneh cacak musibah terjadi di mana-mana itu KPK keur nyokotan para pejabat kena ku OTT ternyata anggar korupsi berjalan lancar nu maling hayam beak kuntuna nu maling hayam beak panona nu maling hayam di tenggelan nu maling hayam nepi ka beak awakna nu maling duit negara tersenyum indah depan kamera. Di mana letak keadilan nu sabenerna? Majeuh dunya ruksak ge majeuh ku bengok sia dina ruksakna teh gini zoharo fasada fil bari wal bahri bima kasabat aydinas ku kasarakahan leungeun manusia bener aduh ampun euy teuing lah mata man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fidin Allah dek mereka alusan keur saha bae keur jelema nu pahamna agama loba keneh jalma nu apal agama tapi teu paham cara migawena loba keneh jalma nu Islam tapi teu apal cara migawe Islam loba keneh nyaho Quran tapi teu apal cara migawe Quran loba keneh ibu ditiung tapi teu apal cara migawe sanggeus ditiung mata tiung ngaguyupu tapi karena gosip barareuki tiung ngaguyupu kasalaki pokolotot tiung ngaguyupu teu kaur batur nyeun kasalahan bibir galing ngomongkeun ka goreng patutan batur berarti ditiung tapi teu apal pagawean sanggeus ditiung keprok bari maraneh anak-anak tonggo bapak-bapak bari ngareureup ka ibu lebok
udah lagi gitu. Denge. Jadi balik ke dia teh bakal populer mana nyuk denge tadi teh mana gitu teh. Oh, bajal manu sholat tapi teu apal cara migawe saenggeus sholat. Bener Bu? Nah geus sholat kudu sombong, nah geus sholat kudu ria, nah geus sholat kudu asa aing pang sholatna, nah geus sholat kudu aing ujub asa aing pang sholatna, nah geus sholat kudu nyarekan batur kedah teu sholat. Geratanya ternyata orang teu apal sholat, teu apal cara migawe saenggeus sholat. Matak jawaban innallaha ma'ana, hirup bareng jeung Allah saha jelemanna. Lamun hirup hayang bareng jeung Allah mimitian atuh apal-apal sifatna asmaul ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Ajid ya Jabar ya Mutakabir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Gopar ya Qahar ya Wahab ya Rojak ya Fatah ya Alim ya Khabir ya Basir ya Khafid ya Rafi ya Mu'id ya Mudil ya Sami jeung sajabana gerasa toong ya Latif hayang panggih kurang majeng jelema nu ngamalkeun jeung ya Latif. Ya Latif lain hanya sebatas dipakai wirid, tapi ya Latif kudu asup kana jiwa-jiwana, ya Latif kudu asup kana hatena. Ya Latif wahai Allah nu maha lembut. Na teu era lamun bibir ngomong ya Latif Allah nu maha lembut, tapi hate kereng wae. Ka ibu di dieu hek latihan ya Latif datang ka imah salaki keur sare sangu eueuh cai eueuh. Ya Latif lembut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mah hampura bapak teu masak jeung teu nyangu. Wios bapak, da sanes kewajiban bapak, kewajiban abdi hapuntennya abdi sonten teuing uih ya Latif kacil. Ieu masalah keur sare sangu eueuh cai eueuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nyangun teu. Cek salaki teh boro-boro, da molor wae atuh ke peperihan pamajikan, pangaosan cing atuh gemuk lalaki mah eta ya Latif. Jadi ya Latif teh dina dada manusia teh ari ngaku hamba Allah tapi nah ngahambakeun diri lain ka Allah, tapi ngahambakeun diri kana kasarakahan. Paingan dunia hancur, paingan alam ruksak, paingan alam gempa, ternyata orang lain hamba Allah tapi ngahambakeun kana kasarakahan hirup. Well digana ku kieu mah ceramah kieu kalabut nepi ka akar-akarna kabeh oge. Ari ngomong cinta Nabi gerasok teuing urang udah sabodor cinta Nabi cinta nah pedit teh nu ngajarkeun pedit masih korun lain Nabi. Lamun bener cinta Nabi tuturkeun pagawean Nabi, tuturkeun akhlak Nabi, tuturkeun perilaku Nabi, itulah cinta Nabi. Ieu mah ngomong cinta Nabi gableg harta nah pedit geuning biwir cinta Nabi hate mah nganut ka korun. Ari ngomong cinta Nabi, ari hirup jadi sombong, berarti cinta Nabi ukur bibirna, kenyataan mah cinta kasih Fir'aun. Ari ongkoh cinta Nabi, tapi sok ngawadul, nu ngawadul mah Abu Jahal. Ari ongkoh cinta Nabi, tapi sok ngadu domba batur, nu sok ngadu domba mah Abu Lahab. Aduh, bener ya? Ternyata cinta Nabi teh ya, urang teh keur nipu Allah geuning. Lamun balener cinta Nabi, Nabi Muhammad beak hartana satahun kurban 60 onta, masjid dibangun tapi bumi Nabi 5 kagenep, ukur samak saheulai, ukur risbang teu mewah, ukur parabot anu teu beres. Itulah Nabi. Mana jalma anu kitu koe ayeuna? Gedong bagede-gede, sawah paloba-loba, mobil alus-alus, tapi papagah kabatur jiga nu heueuh, sing salabar, sing kuat, ari mantog mawa Fortuner. Deuk teu rakumaha seperti kitu. Bener ieu teh. Jadi mana nu cinta Nabi teh mana? Hayang nempok. Cinta Nabi, Nabi tahajud unggal peuting, bareuh sampean ladang tahajud. Mana nu cinta Nabi nepi ka bareuh sampean? Lamun bapak bareuh eta mah lain tahajud, asam urat. Aduh. Jadi cinta Nabi teh di mana, Pak? Samet biwir geuning. Leung
leungit kanyataan mah sedangkeun nabi nekankeun jalma nu nyaah ka yatim jalma nu nyaah ka miskin maka di akhirat curug jeung jajangkung babandinganana jeung kami tah lamun memang ibu cinta nabi ngalakukeun nyaah ka yatim nyaah ka miskin maka urang kudu bener nyaah ka yatim nyaah ka miskin kanyataan mah cinta nabi yatim nu mana nu geus dibelaan poe ayeuna tuh ku KDM ke gubernur andi contohan si Egi disakolakeun urang Bogor polisi nu mana nu wani ngalonyeng ka si Egi lain teu wani ku si Egina tapi sieun ku gubernurna tuh sobat kuring nu jadi bupati Sumedang saha Om Jeno Purwakarta Sumedang dah si eta sih baik Bang Doni Kang Doni Kang DS JJ terus Bupati Cianjur diulem ku gubernur si Egi ngalonyeng nepi ka didagor bujur Kang Doni ngalawan bupati henteu naha lain sieun ku si Egina ditukang aya gubernurna artina si Egi budak yatim naik derajat da gubernur nu nyakolakeunana tinggal narurutan bupatina tinggal nurutan camatna tinggal nurutan kadesna tinggal nurutan ustad-ustadna tinggal nurutan jamaahna yatim bakal subur yatim bakal kapiara yatim moal dibuli moal dihina bapak angkatna seorang pejabat rungkul lain wel mana kanyataan anak bapak gubernur nyakolakeun budak yatim tinggal bupati nyakolakeun budak yatim 10 nu 10 moal dibuli moal dihina bapak angkatna seorang bupati pacamat nyakolakeun budak yatim 10 nu 10 moal dibuli moal dihina bapak angkatna seorang camat pak kades nyakolakeun budak yatim 5 nu 5 moal dibuli moal dihina bapak angkatna seorang kades polisi nyakolakeun budak yatim 2 nu 2 moal dibuli sabab bapak angkatna seorang polisi pak ustad di dieu nyakolakeun 5 nu 5 moal dibuli bapak angkatna seorang ustad ngana gerhana nyakolakeun budak yatim 100 nah halo balabat teuing ngaranna ge ngalamun bebas dek 2000 nah ari ibu serius teuing pan judul lagi ngalamun ari ngalamun macan kanggo ngalaman sagala rupa ge aya penyebab kunaon ayana bangsat nu beunghar geus embung jakat kunaon di jalan nepi ka loba kamaksiatan bongan urang teu saling perhatikeun kunaon rakyat ngagalaksat bongan pejabat ngabarangsa urang kumaha rakyat bager kita mayar pajak mayar geuning dikokor ku gayus tambunan bener ini padahal nu ngaran hirup naon kudu legeg ya ngana gerhana disebut ustad disebut kiai hoream matak besi aya nu hayang jara di ustad kok merek tah kunaon kuring mung disebut ustad era sieun teu akur jeung tugas sabab ngaran ustad mah tugasna berat warasatul anbiya pewaris nabi nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud sok ngacung ustad nu mana nu ngalaman baru sampean ladang tahajud nabi ngawariskeun ilmu bager saban perkara dipenta ku nabi dibikeun ya rasul aya korma ditipetik dibikeun ya rasul aya lauk disair dibikeun cenah nana gerhana teh ustad penta jamna dibikeun moal 2 kali suudona digana yang beuki lila ceramah beuki doraka mending bubar ka ditu lamun cek ibu jam tangan kuring dipenta ku ibu cek ibu moal dibikeun artina ibu lalajo kuring lalajo kasalahan kuring lalajo katebalegan kuring balik kana awak ibu mun ibu boga barang anu alus dipenta ku kuring deuk dibikeun moal sesama jelema pedit tong sok sili omongkeun ternyata urang teh sebatas disebut batur bener ah itu mah jeung kudu lege kerasa da sabenerna mah urang teh sararombong hirup teh atuh hampura disebut sombong ah tuh itu geus seueur hiji dua tilu tilu gelas mun diinum kabeh ngrebek beuteun lagi apa non Pak Ustad da
da urang teh ieu teh nu hadir di dieu teh hampura lamun kukuring disebut sombongnya ieu teh nu hadir kabeh teh sareng romong ka asup ieu. Nah hama jeung sombong nu tawado maiwati Nabi Muhammad geus diasongan surga deuk asup surga nu mana bae dipekeun tapi Nabi tahajud unggal peuting duha unggal poe zakat mineng sedekah haben sederhana kahirupan geus dijamin surga ibadah tuluy saha nu datang ka bapa ngasongan surga can aya tapi tahajud ha sok ngarelaku duha zakat oge setahun sekali mata kurang maragrag karena alam kasombongan mata teu kudu nuduh nu jauh teu kudu nyawang nu anggang korehkeun nu deukeut bae saha urang sabenerna cirina satangtung diri kaasup bapa neangan Islam di Arab da moal kapanggih ibu neangan Islam di Arab moal kapanggih kamana bu ka tanah suci bener nya nah balik jadi tanah ledok. Hari ini ke tanah suci, hari balik jadi tanah kuburan. Hari ini ke tanah suci, hari balik jadi tanah sengketa, jadi tanah urung. Mun bener orang ini ke tanah suci, gera jaga kasucian tanah suci, jaga kasucian anak di mana dina hatena. Nu jadi haji teh somea, dareh deh, alus budi, hade basa, bager kasasama, tah eta disebut mabrur. Ieu mah ini ibadah haji balik teu disebut haji, baeur 7 poe kunaon? Penyakit hati manusia teh eta bener kalau ibu hayang apal agama Islam tong neangan ke Arab tong neangan ke Kuwait tong neangan ka nu jauh na awak ibu keneh Islam dan awak bapak keneh sahadat, salat, zakat, saum, haji sahadat cek para ulama sahadat teh ibarat akar ari akar mah katutupan ku tanuh tah setiap saban urang manusia boga jiwa boga roh maka sahadat adalah rohna katutupan ku badan urang rohna adalah sahadat adalah rohna bu ari salat sok sujud ai sujud kunaon ku bujur sujud mah ku mastaka tah sahadat rohna salat sirahna bu ari zakat kunaon ku harta dibikeuna kunaon ku suku ku leungeun tah zakat teh leungeunna bu ari puasa nahan naon nahan lapar nu nahan lapar naon beuteung puasa adalah beuteungna pa ari ibadah haji make tanaga make di mana tanaga sumberna na suku tah ibadah haji teh sukuna sahadat rohna salat sirahna zakat leungeunna puasa beuteungna haji sukuna matak saban manusia lamun geus Islam udkhulu fisilmi kafah pek asup Islam sagemleungna panon Islam ceuli Islam bibir Islam ulah Islam sakata sebatas aya di masjid tapi bubar ti masjid silih omongkeun agama nu mana nu kudu nitah silih omongkeun jeung sasama dina hirup weh kunaon jarareng teh terkesima pokoknya lain terkesima beren asa dijekok pada teh da ceramah urang pokona misah ti batur ceramah urang demi Allah bodoh oh cenah bener sia eta mah nah atuh mah jeung ngulem deui sahadat rohna salat mastakana zakat leungeuna puasa ari puasa teh nahan lapar jeung dahaga matak lamun bener ibu puasa kuring puasa bapak puasa praktekeun dina hirup jelema nu puasa mah moal wani ngadahar barang haram naha pan puasa moal wani ngadahar barang subhat naha da puasa moal wani barang penta bisi batur teu ridho naha puasa mata kuring aya nu ngulem tara wani minta duit teh naon puasa sugan wani ka panitia punten panitia abdi bade kadinya sadiakeun kalapa teu wani saeutik-eutik acan barang penta naha sok sieun panitia neneangan kalapa hatena teu ridho maka kalapa dituang ku abdi siap-siap rumah sakit bakal nampung penyakit abdi lantaran beuteung kaasupan perkara anu batur teu ridho
tah teangan ustad teh kudu kararitu lain kana barang penta wae teuing boro-boro urusan duit Pak demi Allah teu wani barang penta pan akhirat tuh di teangan dadunya mah sakit panon waktu gempa mah beak kabeh waktu kaduruk beak kabeh waktu hancur beak kabeh dunya hanya populasi bener ya tapi akhirat ngan janji Allah jalma nu neangan akhirat dunya ge nuturkeun sanajan abdi ka dieu niat adek neangan akhirat amplop mah bakal meunang anger bakal da dunya mah nuturkeun atuh cek panitia teh kumaha lamun teu dibikeun ieu amplop apan ieu teh menang udunan tuluy lamun teu dibikeun nah korupsi puasa teh tah beuteung urang lain satahun sakali puasa teh mun bisa mah unggal poe kudu puasa ulah barang dahar perkara anu batur henteu ridho salat pan sujud ai sujud sirah lol we pan pendapatna saha pendapatna ulama mun tak nabi jelema nu salat mah pan sujud jelema sujud boga gambaran hifdul akli ngajaga akal pikiran tong ngomongkeun batur tong nyaritakeun kasalahan batur tong ngagibah batur tong mukakeun aib batur janji Allah jelema nu teu nyaritakeun kasalahan batur maka Allah nutupan kasalahan dirina jalma nu teu mukakeun aib batur maka Allah nutupan aib dirina jalma anu teu nyaritakeun kagorengan batur maka Allah nutupan kagorengan dirina ibu lain terhormat bapak lain terhormat sebenarnya Allah keur munian kagoreng patutan bapak sewang-sewang coba lamun ku Allah dibongkar sanggup nah bagi jeung teh atuh nah bet nyieun nana gerhana dihargaan ku batur lain kuring nu berharga tapi Allah keur munian kagorengan kuring matak eueuh waktu mukakeun kasalahan batur naha kuring ge ngarap-ngarap ditutupan kasalahan ku Allah taala lamun mah dibuka kabeh ieu ibu jeung bapak cantang tuh manusia aya harga matak nalika nempo kasalahan batur bibir rapet tong ngomong naha kasalahan itu teh sabenerna mah aya di awak urang ge ngan batur mah kapangi urang mah teu kapangi nya sampai teh ngemut kira ieu ibu-ibu ayeuna geus kolot balager teh baheula mah keur ABG saha nu bobogohan tengah peuting di pipir tah anu pasarung-sarung lalajot salung ari kawin jeung nu sejen saha tak iya ge bisa jadi bapak-bapak ge ayeuna jarigan nu soleh teh coba keur ngora saha anu loncat tina jendela imahrana anak buah teh ku sabab teu kapangi ayeuna urang berharga ku sabab teu kapangi ayeuna urang dihargaan ku sabab teu kapangi ayeuna urang dihormat maka punten dihargaan jeung dihormatna eta teh sebatas ujian keur awak urang supaya mengenang istighfar tuluy-tuluy bener betul atau da piraku teu ngarti nepi ka dinya tuh sok inget-inget saha bola keur ABG nu beda gongka kolot teh saha tah anu dititah ku kolot tarang ngagugu teh saha ya matak enggeus tong nuduh nu jauh tong nyawang nu anggang korehkeun awak urang nu loba kasalahan mah hartos sahadat rohna salat sirahna hifdul akli jelema salat mah kudu bisa ngajaga akal pikiran lamun jelema teu bisa ngajaga akal pikiran punten Pak ulaika kal an'am balduhum adol lebih ata adol tibatan sato lamun manusia teu bisa ngajaga akal pikiran leuwih ata adol tibatan sato doma nyieun anak hareupeun ibu daekeun eta doma naha boga nafsu boga kahayang ngan doma teu boga pikir pan poe aya nu loba nu nyieun anak dina rungkun di Subang tempat wisata apruk-aprukan kuring asup dina rungkun maka jeung aya calana di tempat-tempat wisata goblus kuring kadinya aya pil KB nah cing teh si eta teh geus kawin teu mungkin nu geus kawin dina rungkun nu dina rungkun mah orae kadut ce bener
Doma mah mejeuh nyieun anak hareupeun ibu mejeuh ngaranna doma boga rasa boga nafsu ngan teu boga akal. Manusia mah boga akal cing atuh garabeug ka era ieu mah di jalan handeupeun caringin der jam 8 kaluarna urang ge apa rok paronok kaluhur yuk NC mun datang depan om check in om gitu. Ini moal abdi mah ustad, aduh cenah ka ustad mah genah barokah rada gelo cenah ujung barokah kitu pisan bapak polisinya nu di jalan teh geuning tuh bapak polisi ge ungeuk ngalaman meureun kadinya nama kejeung ungeuk atuh anu alus mah Pak Kades kieu we Pak Kades mah lamun ungeuk jadi kacirik ulaika kal an'am badu sanajis pang najisna di alam dunia naon sato naon nu pang najisna anjing bah tah manusia teh lamun teu ngagunakeun akal leuwih ti eta naha ulama nyieun kitab ngaranna Bulughul Maram jilidna jilid kahiji babna bab toharoh ternyata dibongkar ku kuring hadisna bab dilamot anjing. Lamun wadah tawa sarung diletak ku anjing kumaha ku 7 kali kalayan make taneuh. Wadah sarung diletak ku anjing kumaha ku 7 kali make taneuh. Naon pelajaran keur urangna najisna baham anjing bisa dikumah ku 7 kali make taneuh tapi najisna baham manusia mun geus nganyerikeun hate batur leungeun paantau awak padeukeut hate rujak saumur-umur cai mana nu bisa nyeuseut kana kanyerian batur layan keprok lautan 7 samudra 7 curug nu aya di Subang gede bage kundukeun caina gerak kumah kanyerian batur nalika diledek jeung dicaci ku urangna moal mampu ngumbah kanyeri sasama dina hirupna matak dosa nu pang badagna tah dina biwir well dari maranehanana gitu ya iyo tah nu kudu jaga teu kipatut tah lain ngawarara wae ai keur hayang na ibu-ibu 11 abdi ari geus jadi waradul ini Arab jadi pejabat karena aya rakyat jadi pejabat eueuh rakyat nerek mingkin cucunguk orang rakyat tong nyoblos jadi pejabat mah mata lain rakyat kudu hormat ke pejabat tapi pejabat tuh kudu hormat ke rakyat mau jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat mata ngaran pejabat teh pengabdi ka rakyat ngabdi ka rakyat aing ngaran ngabdi ka rakyat kumaha cek rakyat kedaulatan ada di tangan rakyat lain mensejahterakan rakyat rakyat tuh mana nu geus sejahtera loba keneh waktu magrib jelema sangsara teu nyangu rakyat rumana mana nama batuk saeutik berobat ke Singapura coba rakyat boga BPJS ge loba ditolak ke rumah sakit lantaran eueuh ruangan paribasa eueuh ruangan pedah nu sangsara meureun datangna mana oi si gede waduh bapak polisi seserian hayang disorot kamera gitu nate sieun oh ibu-ibu teh satuju kana omongan urang maksudnya ngarah ditewak kabeh tapi dah heueuh Pak so lamun Bapak Presiden Prabowo teu sanggup mereskeun korupsi lamun Pak Deddy Mulyadi sebagai gubernur teu sanggup mereskeun korupsi lamun Bapak Bupati Bandung Barat Kang JJ teu sanggup mereskeun nu korupsi punten kira-kira teu saranggup ngahukum jelema nu korupsi urang bikeun nu korupsi kana hukuman rakyat cing bu ngomong deuk dikumaha nu korupsi ku ibu disiksi sok bu ngomong deuk dikumaha diduru sok dicacat sok deuk dikumaha bu deuk diracun sok sing gede kawani deuk dikumaha tanu deuk ditaranyang
lu korupsi rek ditaranyangan nah ribu hayang neponaon nah porno itu matak lamun jalma lamun Prabowo lamun Padedi Mulyadi lamun Bupati lamun camat lamun Pak Kades teu sanggup meresan korupsi bikin hukumanana ka rakyat tuh rek disiksi dek diduru dek dicacab dek dikulung dek ditaranyangan mah itu maruk keangker hukuman rakyat saking kunaon urang kitu gereget ka jelema nu maling-maling duit negara bener Bu kalah we jas alus dasi alus sapatu alus ari hate penjahat dak dikarep talung keneh rambut gondrong bukan pembohong di dunia kata pegondrongna tapi hate kata jujurna daripada dijas maka dasi ari aspal diharakan ya baik da urang mah rakyat teu ngomong kitu kieu boga hak rakyat mah nawarara dua huruf teuing urang mah hariwang ku bapak polisi makaning sorot ku kamera ayo mah karareueun we ari heueuh ternyata ulaika kal an'am balduhum adol lebih atah adol tibatan satu teh teu geuning ngerak-gerak ka urang lamun teu mampu ngagunakeun akal pikiran tapi lamun manusia mampu mungsikeun akal pikiran darajatna teh leuwih tibatan malaikat bener Bu patak paingan atuh ayana rajaban Qur'ana surat ke-17 ayat ke-1 lapadna subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina jawaban anu teu cepak ades tuh masjid ari moal pinuh masjid kosong ari masjid pabadag-badag eusina paueuh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa jadi dina rajaban tuh bab masjid kan lapan mimiti subhana teh maha suci Gusti Allah artinya kudu bersih hate jelema nu bersih hate bakal narima pelajaran di Allah lamun jelema kotor moal bisa narima pelajaran di Allah deuk narima kumaha pelajaran Allah ari Isra sabaraha bulan sapoe sapeuting ari diukur di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa diukur 2 bulan make akal teu mungkin Nabi Muhammad 2 bulan di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa sabab make onta ge 2 bulan cek Nabi Muhammad sapoe sapeuting akal berbicara secara matematika diukur cek hate mah eueuh wae anu teu mungkin payunun Allah pasti mungkin patak nu kudu digunakeun agama melain akalna tapi hate lamun akal berbicara nana gerhana aya merek ti ustaden cek akal teu nya nah atuh ngolempang ngaosan bajuna kieu calanana kieu buukna kieu ari dipatempo ku hate ari ceuk Allah ditakdirkeun kudu jadi penceramah mah geuning kuring teh jadi sa Jawa Barat ka kurilingan kunaon eta hate nempo ayeuna Pak RW atau Bapak polisi udang sing badag gamis sing nangsar tasbih cekelan punten moal aya nu ngulem malah mandar cek rakyat teh aduh Bapak polisi anyar tobat takdir lain ayana baju tapi takdir aya di mana aya di jelema anu pasrah sumerah ka Allah kumaha ceuk Allah mangga Gusti tong lempang dina hayang entong cicing dina embung sifat manusia tong hayang tong embung saujratna ti pangeran selesai hirup nah hayang ngarana payu teu kumaha Allah we deuk payu heuh teu kajeun aya nu ngolempe eueuh ge bae nah nu payu jeung teu payu urusan maot mah sarua dek beunghar bae dek sangsara ge bangsa bodoh nu sangsara teu burung panjang umur anu beunghar teu burung loba panyakit dunya mah kitu keneh hari itu bener sang pikir malah mandar nu sangsara mah jongjon teu butuh polisi teu butuh RT teu butuh RW teu butuh hansip nah moal aya bangsat kanu sangsara mah da eueuh paokeun
Da polisi riweuh teh mikiran nu beunghar bisa aya paokeun nepi ka aya bangsat polisi datang. Coba kali-kali polisi datang ka nu sangsara. Ka bangsatan naon? Kumaha ceuk nu sangsara? Kunaon teu hidem? Nu sangsara mah teu butuhun polisi, Pak. Mun nu beunghar bararutuh, nah hayang dijaga. Butuh ku RT hayang dijaga, butuh ku kades kudu ngarona. Bener, Bu? Tuh, nu sangsara seueun ku tuyul, teu? Patak nu sangsara mah maka jeung aya kursi ditapelkeun lawang pantok. Nah, beda tuyulna ge teu bisaeun asup. Da pantona ge rujad deui. Patak tuyul teh blus-blus we anu sangsara. Iwal nu beunghar nu nyieun tolak bala gambar pedang aya kursi lawang pantok mah sabab duit loba sieun ku tuyul. Nu sangsara mah hampura, Pak. Teu butuheun tolak bala. Nah, moal aya tuyul mau da sidik duit lagi ukur receh. Aman. Nu sangsara kana udud beuki. Nu beunghar mah ngarokok geus rada riler. Sabab sieun paru-paru keung kupi maoteun. Coba nu sangsara tawaran, cinta kumaha mun maot isuk paduli geus bosen di dunia ge. Aduh. Ampun. Nya, heuh bener nya. Mata tong sok nyalahkeun ka nu sangsara, tong ngabisani ka nu jelema sangsara, da nu pang salah-salah mah lain sangsara ku harta, tapi jelema beunghar sangsara eusi batina. Gedong boga, sawah boga, jabatan luhur, gaji gede, tapi naha masih kene ngahakanan duit negara, berarti sangsara kene hirup sarupa kieu. Alus-alus. Yo atuh ibu nu ngomongna yo. Alus-alus bari urang sieun sebenarnya mah. Mata kelapan subhana maha suci Gusti Allah teh asupkeun kana awak modalna bersih hati. Ya, modalna bersih hati. Saha nu bersih hati? Lain negerana, lain ibu, lain Pak Ustad, lain Pak Kiai, lain sararea lain. Nah, tapi contoh nu bersih hati mah eueuh deui Nabi Muhammad. Ya Rahman ya Rahim, wahai Allah nu Maha Rahman jeung Rahim, nu Maha Welas tur Maha Asih. Nabi mah welas asihna teh ka ciri, urang mah Rahman Rahim teh karek sempetna bibir, anger pedit mah aya. Al-Ghafar teh Maha Pengampun, maka Nabi Muhammad mah jalma nu paling asa hampura ka sasama dina hirupna. Urang mah pan Al-Ghafar dibaca dendam mah aya. Matak Al-Ghafar teh eusina tilu, gera seuring kanu baeud, gera mere kanu pedit, gera nanya kanu tara. Tah Al-Ghafar teh eusina tilu, gera seuring kanu baeud, gera mere kanu pedit, gera nanya kanu tara. Seuri kanu baeud, mere kanu pedit, nanya kanu tara. Ingat-ingat bubar ti dieu bisi aya jalma nu tara nanya ka ibu, wayahna balik ti dieu gedor. Assalamualaikum. Ceuk itu teh waalaikumsalam. Bieu urang geus ceramah jeung nana gerhana. Yen Al-Ghafar teh nu katilu kudu nanya kanu tara. Bobongok maneh tara nanya geus 2 tahun. Kunaon ai maneh? Nah, ibu jadi rada gelo teh. Lain maksudna batur tara nanya urang kudu nanya, maksudna mah tong saruana. Sabab Nabi Muhammad jeung para wali Allah mah metodena babarengan, sasarengan, lalayeutan jeung Allah salalawasna. Sekali kudu apal mah eta, babarengan, sasarengan, lalayeutan jeung Allah salalawasna. Babarengan, sasarengan, lalayeutan jeung Allah salalawasna. Mata lamun jelema babarengan, sasarengan, lalayeutan jeung Allah salalawasna, moal ngagugu nafsu, moal ngaledek, moal ngahina, moal nyaci, moal ngamaki, moal keung, moal rungsing, naon sababna saujratna hukum ti Allah taala. Teu kudu riweuh. Bener? Batur beunghar jangar sirah. Aha teu narima kena ku nafsu. Ijing urang uji ya bapak-bapak. Pak, lamun bapak rek damel, dek gawe, pamajikan ngadun sare, sangu eueuh, cai eueuh, amak teu, Pak. Bapak teh rek gawe, sangu eueuh, cai eueuh, pamajikan ngadun sare, amak teu, Pak. Tuh, kupingkeun Bu, amak. Kuring nanya, ku amak bapak Pak polisi we nya? Bapak polisi dek tugas, cicing kalau bapak polisi teh dek tugas, aipek teh subuh istri garwa bapak polisi ngadon kulem, sangu eueuh cai eueuh amak tuh Pak. Wah, nyebut henteu, jika na aya di dia hentau,
eta mah henteu ngaku gitu. Pasti sih ya. Ngan pertanyaan anak lamun bapak amek ku amek bapak na pamajikan hudang, ku amek bapak na cai jug aya, ku amek bapak na sangujug nyampak moal ku amek ge tah babarengan sasarengan lalayeutan jeung Allah wungkul cirina jelema nu kitu geus leungit sifat amekna. Mun sapanjang aya amek keneh mah nafsu, berarti urang can disebut hamba Allah. Jadi karek hambana Hawa. Oh sarua, ya bieu sarua. Isra geura berjalan atupan Isra teh berjalan di mana berjalan Nabi Muhammad di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa. Tapi aya di dieu anu mirip jeung Nabi Muhammad saha? Pak Kades. Cicing can apa? Ieu nu hadir warga Pak Kades pan. Oke, bahasa Pak Kades nyalon. Nah ieu kabeh nyoblos ka Pak Kades kabeh henteu? Sirian, Pak. Tak ya nu tidinya anak koneng ti dieu nepi ka hejo teu nyoblos ka bapak ngumun menang BLT coret. Tapi nah Pak Kades teu wani nyoret BLT lamun diulem teu oleh datang, lamun rakyat sangsara teu oleh hadir, padahal cek urang kira-kira nu teu nyoblos mah antep Pak Kades. Lamun ningang nana gerhana jadi kades deuk ditanya heula nyoblos kuring nyoblos tah BLT nyoblos henteu coret kuring. Tapi nah apa kades henteu itulah ajaran Nabi tong sok dendam sanajan batur ngewa ka awak urang. Matak di antara nu hadir ieu teh aya saurang Pak Kades nana gerhana teu sanggup. Matak aingan ku Allah teh ditakdirkeun urang jadi kades. Temal teh nu teu nyoblos nyieun kakak engkewe tahun hareup. Kau lamun urang jadi polisi nu panggilan ditewak mantan bae ieu tah. Oh, ai Ari bobogohan jeung urang juglos leungit endingna dikawin batur mun kuring jadi polisi dah tinggal si eta nu panggilan ditewak deuk nyieun fitnah naon we. Yuk orang Isra atuh. Isra teh berjalan, urang umatna memperingati Isra Mi'raj. Ari urang memperingati Isra sing nyata. Nabi Muhammad Isra di Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, urang memperingati Isra. Nyatana naon urang Isra? Berjalan. Di mana berjalanna? Tina salah kana bener. Tina kedua jadi daek. Tina salah jadi soleh. Tina teu baleg jadi baleg, tina sok ngomongkeun batur jadi tara, tina sok ngahina tatangga jadi henteu. Tah Isra teh eta keur urang mah Pak. Matak lamun ieu ngaranna Isra Mi'raj, lamun engke subuh masjid kosong, nanaonan ieu kikieuan. Jadi bab Isra teh ukur keur ustad wungkul, ustad balik, bahanan dus jeung amplop. Isra keuntungan buat ustad tapi keur kerugian keur ibu. Isra adalah berjalan tina goreng karena halus, tina salah jadi bener, tina kedol jadi daek. Lamun bapak-bapak bener Isra poe ayeuna masjid engke maghrib isya subuh bakal moal katampung. Tinggal ibu lalajo engke subuh, lamun usina aki-aki wungkul tah perlu dipertanyakeun ieu Isra teh. Sabab Nabi Muhammad adalah Isra ti masjid ka masjid, berarti bapak ge kudu berjalan, ibu ge kudu berjalan. Tina salah kana bener, tina salah kana soleh, tina kedol jadi daek, tina goreng jadi alus. Ibu goreng ka salaki, bubar ti dia silahkan Isra, doa tangkep ayah. Jika salaki bakal nanyakeun, kunaon mama? Oh Isra. Ya, simpel-simpel. Mi'raj, ai Mi'raj teh naik. Saha nu naik? Nabi Muhammad. Ka mana? Ka Sidratul Muntaha. Urang umatna ge kudu milu naik. Ka mana? Lain ka Sidratul Muntaha urang mah naik darajatna. Nu bodoh jadi nyaho, naik darajat ku nyahona. Nu salah jadi soleh, naik darajat ku solehna. Nu kedul jadi daek, naik darajat ku daekna. Mata Isra Mi'raj teh perlu diperingati sangkan manusia berjalan karena kealusan, sangkan naik darajat dina kahade. Hartos ya? Nah, genah euy. Mi'raj. Naon ladangna Mi'raj? Sholat.
ladangna mirod adalah Nabi saking ku cinta ka umat ketika keur udur parna ngageroan para sahabat ka dieu ngarariung Sayyidina Ali sumping, Umar sumping, Abu Bakar sumping. Ternyata Nabi teh dibopong tadi kaleng ku Sayyidina Ali keluar we. Naon bahasa Nabi? As-shalah kadua umati Nabi teu menta beunghar, Nabi teu menta eureun ujian, Nabi teu menta jadi raja, Nabi teu menta kaya, Nabi teu menta jabatan, tapi ka Allah menta as-shalah hayang dipangjagakeun bab salat. Kadua Nabi menta umati. Naon sababna Nabi make jeung menta pangjagakeun salat? Sabab ladang Isra Mi'raj adalah salat. Naon sababna Nabi Muhammad titip umati sabab malaikat geus mere informasi ya Muhammad tuh tempo hukuman nu bakal dibikeun ka umat anjeun. Hukuman naon wae? Loba anu kekerbekan dina lautan darah, ongkek ngurel sebel naik deui ka darat dilelepkeun deui. Saha eta? Malaikat nyangem, hei Muhammad, umat anjeun eta teh saha? Umat anjeun nu kumaha? Cicingnya bisi aya tong kesindiran anggur geura tobat. Nu kumaha eta nu kekerbekan dina lautan darah, anu nulungan batur tapi nyekek beheungna. Bisi maneh teu boga duit datang ka imah emak kumaha disadiakeun 2 juta ngan wayahna dina saminggu kudu jadi 2.200.000 mun sabulan teu jadi 2.800.000 kabayang teu nu sangsara 10 tahun teu kabayar imahna beak sawahna beak nu kitu ngaranna rentenir. Ai Bang Emok kumaha? Ai nyaritakeun rentenir surat ai perlu Bang Emok. Hiji nu ngadagoran sirah umat anjeun Muhammad nu dihukum ngadagoran sirah teh nepi ka mungsrat otakna beulah sirahna kaluar darahna. Saha eta? Umat anjeun nu kumaha? Nu wani ninggalkeun salat. Teu kuku Isra Mi'raj nepi ka teu keung urang we nu ngomong keung. Apa bab keung? Apaan ku Allah ditempokeun Nabi ya Rasul cek malaikat Jibril geura tempo hukuman aya nu buntingan letahna sorangan bibirna sorangan. Saha eta? Umat anjeun ti golongan mana? Golongan jelema nu capetang dina nyarita dina agama tapi kalakuan anggang dina agama. Saha? Aya diomongkeun agama aya kalakuan anggang dina agama. Saha? Saha bieu teh memakai kaca soca tiung ungu. Saha eta? Ustad. Bener ceramah di mah kudu kuat mental. Batur mah jadi ustad dihargaan imah dituding bakal diteutekan letah. Saha ya bieu teh sisok nyang kadua kali sih. Ustad cenah. Bae ditarima dan kayaknya bakal diganti ku Allah dipupus kabehanana. Naik deh nu ka opat aya daging bangke buyatak bilatungan di dalahar, aya daging alus diarantep. Saha eta? Umat anjeun ya Rasul nu kumaha? Aya ka pamajikan diantep cenah begung, aya bonon der dirasikoan. Nah ibu mah jeung ngarenet ka belah dia. Pamajikan mah minta 100.000 nah gede-gede teuing coba ublak 1,5 juta sapeting dar dibareuli teu hidang nu kitu patut teh nu halal bet diantep nu haram bet digares dengekeun teh lalaki. Bapak-bapak nu belum balik aing cenah ai pamajikan nu halal diantep. Nah, ari nu kitu dibareuli, na teu sieun ku panyakit. Tapi hampura da teu salah-salah teuing. Garawe di nu kitu teu salah, sabab aya mah sakola di teu luhur ai gawe hararese teu nyogok mah hese asup.
kadang-kadang indung geus eueuh bapak geus eueuh yatim piatu dar kawin salakina kabur ting urang mana salakina teh bejana urang dieu kumisna teh rada ipis mata kabir rada kieu teh salaki kabur indung bapak eueuh anak dua ka pabrik teu payu ngabedug kota mah da tanahna geus dijarwa beda jeung di kampung ka itu nyuduk ka dieu nyuduk budak luleng hayang jajan duit eueuh salaki eueuh indung bapak eueuh dulur eueuh nu merhatikeun tuh nya matak asup ka dunia kitu teh sabenerna keadaan poe ayeuna teh mendesak jelema kudu kitu matak bandungan ku ibu lahirna media sosial loba jelema neangan duit tinu kitu belaan ulutut jeung tataranya. Nah, anak gerhana apa? Pernah nempo sekali bari istighfar eta oge. Cinta itu. Ai teh geuning menang gipnya, menang panyawer geuning, menang duit asal wani kitu. Sing kuat iman ibu. Sangsara-sangsarana ulah nepi ka ngajual awak diboleh laka. Sing kuatnya gitu bisa nih, polisinya na TikTok nih tuunguk deui. Urang rada curi. Abdi mah teh sabenerna jebakan ka bapak. Kan ku bapak ungeuk, jadi abdi mah teu hanya sebatas pertanyaan. Ternyata bapak polisi ungeuk, ya itulah pelakunya sebenarnya. Ampun. Me apa? Kan orang kudu gede hate sabab Allah teh deuk mupus dosa. Ustad moal diguntingan letah, rentenir bakal moal disiksa, nu jinah moal disiksa, nu judi moal disiksa. Lamun hiji salat matak salat teh penghapus dosa. Salat nu mana nu bisa ngahapus dosa? Tanha anil fahsya iwal munkar. Salat nu bisa nyegah perbuatan keji jeung munkar. Mun baheula urang keji jeung munkar ku salat tuluy eureun, tah salat eta nu matak nyegah kana perkara eta, maka salat nu bakal asup ka sawarga teh salat nu bisa nyegah perbuatan keji jeung munkar. Mata bejakeun nya nu salat tapi ngahina batur, nu salat ngaledek batur, nu salat mitnah batur. Pertanyakeun salat mah teu nitah kitu. Justru salat itu sebenarnya adalah salat itu bisa nyegah perbuatan keji jeung munkar. Tusan ibu asal genep. Ayo teh lain urang dia wae bisa wae bawangsul setengah jam dari ka magriban. Abdi deuk init deui. Apunten panitia abdi moal tuang-tuang acan alus nama bahanan lah. Nah, daripada dituang di dia baluk waktu jeung urang deuk init deui jeung dahari ajengan mah tara loba barang dahar dina acara kieu tara. Nah, lamun di dahar di dieu mana bawaeun balik atuh. Mata deuk dicana ke Pak Kades deuk dicana. Eta nuhun sateu acana nuhun. Nah, tadi oge cek tatangga reka mana cenah ka Lembang. Aduh cenah kamari mau waranginang ti Tasik, mau dodol ti Garut, mau ganas ti Subang. Ayeuna cenah ti mana ti Lembang. Mau naon? Heuh duka teuing cing teu apal. Kumaha engke we tah lamun engke abdi teu barang bawa ti dieu, engke tatangga nanyakeun, lain ti Lembang nah teu barang bawa. Abdi meudeuk jujur, hampura di siniran ge panitia teu mere. Deuk kitu. Deuk kitu. Mata naon anu aya. Ibu bapak sadayana urang tutup ku doa nya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Usikum bin nafsi bi taqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.